Kuning para mitra dongeng urang teraskeun deui mangga ngaturkeun nuhun. Carios nyambung judulna rada peng serat karangan Kilik saurang lajengkeun deui. Mugi-mugi urang salamina dina ginanjar kawilujengan. Salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna rada peng serat incak bagian ka-34 para mitra. Aduh, hatur nuhun nu paros nu subscribe sareng loncengna, nu parantos nu like-na, nu sering komentar, hatur nuhun. Komentar naon ge para mitra? Insyaallah para mitra katampi kitu nya. Margi percandan sok sanaos komentar sakumaha beurna oge. Maksa cara tujuan mah sangkan Mang Jaya Official anaon teh tingkatna atapi darajatna tetep nanjung. Hatur nuhun para mitra sakali deui Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun bae. Mugi-mugi urang aya dina kawilujengan, salamina urang aya dina panangtayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Carios nyambung judulna rada peng serat karangan Kilik sa dina bagian ka-34 urang lajengkeun mangga nyangakeun wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu kumadaraman, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna rada beng serat teu karaos ayeuna nincak bagian ka-34. Ieu dongeng karangan Kilik sa para wargi namina ge karangan teu aya buktosna. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja cenah para mitra namina ge karangan gitu. Ngarang ngabohong unggul. Mangga atuh hiburan pang beberah manah urang teraskeun. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, sari atoheun manehna luak dieuk neangan warung sangu. Tapi teu aya di dinya ukur aya nu dagang baso jeung kupat tahu atawa sirop jeung bajigur. Tapi pikeun sari manu penting eusi beuteung naon-naon ge asal matak jagjag jeung teu matak weureu. Teu nolih deui kana naon-naon leos ka tukang kupat tahu bus ka jero. Gek diuk nu dagang reuwas lantaran kadatangan ku awewe Rudin jeung Kalotor nyangkana mah kurang hidem. Kop nyokot rek barang dahar mah ulah lila-lila ngagokan kon rek jajan lah ceuk tukang kupat tahu. Kuring mah moal jajaluk mamang lain rek bara main. Rek jajan sakumaha mistina cik menta kupat tahu sapiring cek sari leuleuy. Hatena sedih da ngarti kana omongan nu dagang pasti nyangka kana teu waras. Nyaan mamang. Nampat jiga nu cangcaya ulah kitu mamang. Kuring teh jalma waras boga rasa jeung rumasa. Apal keneh kana batal haram. Kuring mah jeung tibatan maling leuwih hade paeh kalaparan. Heug atuh heug. Nu dagang ti loba omong tuluy ngaladangan kupat tahu sakumaha biasana. Sanggeus reng sesor dibikeun ka sari atuh sari ge teu loba omong. Calebak barang dahar bangun nikmatna keur rada puguh lapar. Nu dagang melong bari kerung jiga can pati percaya kana omongan sari. Tapi sabot kitu teh bus aya polisi duaan gek dariuk kalayan tenang. Tukang kupat tahu reuwaseun gancang cengkat bari nanya. Ade ngaleueut Pak? Moal eta saurang sinawargeun keun kuring nu mayarna. Oh mamang. Sari ngahlas ari hatena mah tapi teu panjang mikir. Sabab eusi peujit leuwih penting jeung tibatan maling atawa nipu leuwih hade ku cara kitu, eta ge bet untung aya nu mercaya kana omonganana. Nuhun man, cek Sari sanggeus seubeuh. Tamih deui Nen? Tukang dagang sopanaker. Ngaran kuring mah Sari lain Nen. Oh Nen Sari, Sari wungkul teu make Nen. Oh Nen wungkul. Beletnya Sari kaluar ti jongko. Dumadakan awakna cangker jeung seger tetempuan caang deui tanaga pulih cara sasari. Cok init cek polisi bari kaluar ti jongko kupat tahu nu didahar ku Sari geus dibayar. Ti loba catur harita keneh Sari diiringkeun ku dua polisi ngajugjug ka tempat sama jeung Karmo. Nyaan Sari apal kana pungkal pengkolna nu memang ngahaja diapalkeun tadi teh ngarah babari neangan. Akhirna gog anyog ka deukeut tempat samad. Sari ngarandeg bari ngareret ka polisi. Itu bumi napa mangan nyangakeun. Oh iya syukur. Tapi ulah ka indit kuring perlu keneh ku katerangan ti bibi. Cicing di ditu tuh tukang siropnya. Ke disamper deui ku kuring. Jeung ditu. Polisi nunjuk ka tukang sirop. Sari nurut leos indit ngadeuketan ka tukang sirop. Ku tukang sirop ditanya. Damarukan rek jajan Sari nunjuk ka polisi. Teu kapapanjangan ngartieun kana maksud Sari. Kocapkeun polisi nu dua harita bada mileuti. Putusan nu saurang nyalingker kanu suni, saurang deui ngaleos indit. Sigana rek menta bantuan ka baladna.
Sajeroning kitu sari ngabandungan pasang petana 2 polisi. Manehna teu loba omong, malah ditanya ku tukang sirop gitu betus, cukup ku nyebut teu terang. Tekung silila jode polisi tadi datang ngobrol sakedeung jeung baturna. Kumaha? Siapa? Sabudeureun tempat tos dikepung. Jalan-jalan tos diblokir, moal aya nu celah-celah kanggo lolos. Jawab nu ditanya Daria. Bagus. Sok tuturkeun saya, siapkeun senjata. Siap. Duanana ngadeukeutan ka Imah sama jeung Karmo. Barang tepi kanu dituju sersan siaga nyekel pistol. Kopral ngagedor panto bari uluk salam. Punten. Punten. Eueuh jawaban tetep jempling. Kopral uluk salam sababaraha kali akhirna kadenge aya nu ngagerem jiga nu gundam. Punten. Nuluk salam beuki bedas, kolotrak panto dibuka. Lol samad kaluar panon beureum kekereuceuman langsung ditodong ku senjata. Puguh samad ngajenghok beungeutna pias. Angkat tangan, jangan bergerak. Samad kapaksa nurut. Hate keuheul jeung reuwas lantaran ari hudang bet nyampak polisi. Kopral rikat ngajewang leungeun samad trek-trek. Kunci bangko ngajetrek. Samalah ngarahuh narik napas jero asa teu percaya kana kajadian. Kocapkeun Karmo manehna ge lilir ngadenge etu pupuntenan. Tapi barang red kana panto ngagebeg dina awahing ku reuwas. Nempo polisi sadua-dua malah samad geus di bangko. Cilaka ya. Ceuk hate Karmo bari 2 kliuk. Cileng rek kabur tina jandela. Porobot jandela nu geus bobo jebol, blug Karmo kaluar tina jandela. Tapi barang rek lumpat anu nyentak. Jangan lari. Congo bedi lempeng pisan kana palipisan Karmo. Karmo ngayak-yak teu bisa gerak manehna keueung nempo congo bedil anu lempeng kana sirahna. Tapi hate tetep teu ridho mun kudu pasrah ka polisi ku cara kitu. Sanajan sieun jeung keueung oge manehna maksakeun sateka polah neangan akal. Sangkan bisa lolos tina bahaya, sanggeus gilig pikirna blug ngalabuhkeun maneh. Kereleng nubruk suku polisi bari sakaligus ngabantingkeun leungeun kana bincurang. Hiu keduk. Polisi eleh rikat sakali ngadupak rubuh. Celeng Karmo luncat kana tembok. Bareng-beng lumpat murugang leutik nu brasna ka jalan Cikutra. Tapi gagal congo bedil geus dilempeng ku 2 polisi nu memang geus siaga ngajaga didinya. Puguh Karmo gugup teu nyangka sacongo buuk didinya aya nu megat. Angkat tangan, jangan bergerak. Polisi nyentak nu saurang deui ngadeuketan. Rek ngabangko leungeun Karmo. Ari Karmo jadi nekat nu ngadeuketan dipapag ku peureup buleud anu ngalayang rek ngahanbentur cukang irung. Tapi polisi nu ieu marancingeus sakilat ngagiwarkeun sirah. Atuh seak plos peureup Karmo milepas. Awak Karmo rada nyangeyeng ka kenca. Hiu keduk iga burung dibabuk ku pohor bedil. Rumpuyuk Karmo rubuh. Tanaga asa ngadadak ngiles. Hulu angen seueul kanyeri nyelek kana angen ambekan keungap. Karwak 2 leungeun Karmo ditewak malah nu saurang deui geuwat muru. Cetrek bangko ngonci. Karmo geus teu bisa walakaya daek teu daek kapaksa kudu pasrah kana nasib. Sidik si Karmo ieu mah lah teu deui na manusia teh dikencarkeun telin eling. Kalah ngagalaksak untung beunang deui euy, ceuk polisi nu bieu ngabangkol Karmo. Geus mojohna dikirim ka Nusa Kambangan atuh teh manuk ieu mah, temal baturna. Sabot kitu burudul 4 polisi muru kadinya kabeh dina kaayaan siaga. Akhirna kabeh lugina hate sabab buronan kacerek harita keneh. Angkut ke kantor, penjagaan harus lebih hati-hati, ceuk komandan bari nunjuk kana ges. Nu geus siap di jalan gede atuh teu laloba deui catur. Harita keneh sama jeung Karmo digiringkeun kana mobil. Dius dibawa ke kantor polisi pikeun ngayakeun papariksaan. Malah sarige dibawa lantaran perlu ku katerangan-katerangan ngeunaan 2 penjahat nu kacerek teh. Sadatangna ka polisi sektor Cicadas tuluy diayakeun papariksaan. Satuluyna dilimpahkeun ka Kores pikeun ditaliti leuwih apik. Tetela papariksaan lancar lantaran ampir sakabeh para petugas reserse apal kasama jeung Karmo. Da puguh lain sakali 2 kali dicerek kitu teh beunang disebutkeun langanan LP. Atuh geus teu panjang aturan da puguh bukti jeung saksi geus lengkep. Teu lilati harita langsung diproses pikeun diajukeun ka pangadilan. Satuluyna aya beja yen sama jeung Karmo dibuang ka Nusa Kambangan sabab geus nyumponan kana aturan anu geus ditangtukeun. Ari sari sanggeus beres urusan sama jeung Karmo mamanehna dibebaskeun kalayan meunang penghargaan. Hate sari bungah lain bungah ku pamuji. Bungah geus bisa ngabantu kanu wajib pikeun nyerek rereged dunya nu salirana ngaganggu kana katertiban keamanan. Puas hate teh nu garjul geus katewak deui, muga-muga ulah papanggih deui jeung nu jarahat cara kitu. Cek sari dina hatena kituna teh bari leumpang mapai jalan Jawa. Nu muru kawetan teu puguh tujuan. Akhirna anyog ka hiji tempat anu ku sari can kungsi ka sorang ti samemehna reg manehna eureun. Ari ieu di mana nya? Pokna bari palahak polohok red kawetan red ka kulon red ka lapang. Didinya loba jalma keur olahraga tapi teu puguh aturanana.
aya nu sapintrong anu lumpatan aya ge nu ajrut-ajrutan malah anu ngalung-ngalungkeun bal poli. Sari lempang deui breh nempo taman di dinya loba jalma keur dariuk, loba barudak sakola keur ngarobrol bari guguyon. Sari kabita manehna abus ka eta taman gek diuk hanapeun tangkal kai anu ngarunggunu. Harita sari aya di Taman Maluku ngeunah-ngeunah ngararasakeun segerna hawa. Ngan hanjakal beuteung lapar can kaubaran, jeung can boga tujuan nu tangtu naha kudu kumaha, jeung kudu ka mana lunta. Gusti. Tapi kangalaman kieu aing teh. Nahiraha rek tepung jeung Kang Karmin, di mana manehna teh atuh? Sari inget deui ka Karmin nu geus lila di teangan tapi can aya laratanana. Sari can robah tujuan tetep rek nyangan Karmin nepi ka hasilna. Beurang deui peuting deui kahirupan sari beuki walurat hese sare hese dahar. Estuning matak watir lila-lila leungit ka era lantaran kapaksa ku lapar sari mapai-mapai jalan jajaluk nurutan batur hirup ngandelkeun pamere. Beurang mapai-mapai jalan mun peuting ngarengko di emper toko. Disimbutan ka ibunan, diangel ku angen-angen ditilaman ku lamunan. Sabab sanajan kanyataan matakna langsa ari kahayang jeung cita-cita masarua jeung batur. Hayang sare dina kasur nu empuk, hayang disimbutan ku simbut alus, hayang mernah di kamar nu aman jeung teu matak sangsara, tapi okur dina lamunan dan nu kaalaman bet matak tunggar. Cag tuna heula lampah sari nu kadungsang-dungsang hirup di kota ngalaman jadi galandangan. Nu teu puguh imah balena, tuna wisma, tuna karya, tuna bagja, tuna harta. Ayeuna kacaturkeun Karmin nu geus nincak kana jalan nu deukeut-deukeut kana pibahyaeun. Nu geus wani-wani ngakukeun jadi tentara sarta geus aya jalma nu percayaeun ka manehanana. Disaprak balik ka lembur Karmin jiga nu malaweung. Digawena kurang suhud mineng ngalamun jeung teu pati berag. Asmaya oge rada heraneun nempo parobahan kitu teh, tapi can wani nanyakeun bisi matak ngaganggu kana pikiran. Akhirna Basri datang Asmaya jeung anak-anakna atoheun. Ngabagiakeun kanu anyar datang, malah Karmin ge milu bunga. Adi mamangna datang mah, sorena sarerea ngariung di tengah imah bari lalajo televisi. Kumaha kaayaan di dieu salila ditinggalkeun ku bapa, ceuk Basri. Bari neuteup ka Asmaya, Karmin jeung Dena katut Deni ngabandungan. Teu aya aman sareng teu aya naon-naon ngan eta we aya sarupi. Asmaya ngareret ka Karmin, Basri ge panasaran pok nanya. Aya naon Min, aya kariweuh atawa kumaha? Di mana teu meunang kasulitan naon-naon Mang? Aya naon atuh? Basri ngareret deui ka Asmaya. 2 minggu nu kalangkung Karmin amitan hayang balik heula cenah ka lembur. Lantaran di ditu aya nu hajat matang puluh, ku abdi teh teu dibahana naon-naon dabongan ka lemburna ngadadak. Nasaha nu maot Min? Basri olohok kageteun. Mang Suha Mang. Karmin deg-degan da rumasa ngabohong. Mang Suha na nyeri naon cenah nepi ka maot? Geubis. Oh labuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceuk Basri gogodeg, manehna ge wawuh ka Mang Suha. Ngan geus lila tara tepung da manehna langka balik ka lembur. Abdi ge kawitna mah teu percanten nanging saparantos ka lembur na mah percanten da seueur nu nyaurkeun mah. Ai nya kumaha bejana di lembur. Dada Mang Kang Seno jeung ceuceuna. Kumaha ki jama deui? Basri jadi inget ka lemburna. Aya berkah nuju sehat sadayana ge nanging aya peryogi sareupi deui. Pami kawidian mah dinten Sabtu bade bangsul deui. Nah aya naon deui Min? Luka dapun bapa nu miwarang rupina mah aya peryogi nanging teu acan diterangkeun ka abdi. Karmin ngabohong deui lantaran inget bae ka Marni. Nu beurang peuting teu daek poho estuning peureum kadeuleu beuntak karasa. Ti peuting ka impi-impi ti beurang ka picangcam. Nah, ai teu aya naon-naon nu perlu mah teu ulah lila teuing. Moal Mang paling ge sawengi, ajung we rek balik mah atuh. Karmin kacida atoheunana para mitra. Lantaran aya waktu nu alus pikeun nepungan Marni. Nu geus 2 minggu ditinggalkeun. Harita keneh sawangan Karmin ngabelesat ka kadipaten. Pangalaman nu geus kasorang estu bruh brehna remongan ngabibita jeung jiga nu ngalelewaan. Karmin ngahuleng siga nu katurulengan. Para mitra kaum dangu, Karmin kacida atoheunana lantaran waktu alus pikeun nepungan Marni. Nu geus 2 minggu ditinggalkeun harita keneh sawangan Karmin ngabelesat ka kadipaten. Pangalaman nu geus kasorang estu bruh brehna remongan ngabibita jeung jiga nu ngalelewaan. Karmin ngahuleng siga nu katurulengan. Ka dieu tadi para mitranya mangga urang teraskeun. Harita Asmaya ngagebah. Mun kalembur mah pesan peuteuy nya Minnya. Ngagebah nu keur ngalamun Karmin meni ngarenyag tuluy ngusap beungeut. Pangabi da seueur keuyeub mah. Pokna bari daria cakakak Basri seuri malah Asmaya ge imut. Kunaon ari maneh Min dipesenan peuteuy los-los kana keuyeub. Keur nanahaon keuyeub barina ge? Basri nyerenge.
mun malaweng abdi teh mang emut kalemur tuh da Karmin eraeun da rumasa manehna teh keur ngalamun ulah ngalamun wae atuh kawas nu geus boga kasusah we atawa geus boga kikineuan meureun nya Asmaya ngagonyak tapi asa keuna pisan kana samamarasna hate Karmin mun beurang mah beungeut Karmin bakal kataranyiak beusemu beureum daun ceuli ge karasa panas jajantung ratug sieun katohyan teu bid abdi mah teh can mikir-mikir kawin margi ngemutkeun pada malan ge sakireuweun apa nya syukur ari kitu mah kadeh ulah kagoda ku awewe lantaran matak jadi gangguan kana cita-cita teh geus sabatahe geus boga pagawean mah Rabul awewe teh moal teu pada hayang geura cek Asmaya geus loba pangalaman dina hal eta mun bi kahartos ku abdi ge abdi mah janji ka diri pribadi we moal ka gaduh pamajikan mun teu acan gaduh pada malan nu tetep mah komo mun dikabul kuno kawasa gaduh pamajikan teh hayang geus masagi ngarah teu babari tiguling nya puguh atuh nanaon ge kudu masagi heula sabari barang pasagi mah dibulak-balik ge bakal tetep tamleg moal babari goyang beda deui jeung barang nu rata sabeula anu digulingkeun teh kanu teu rata bakal lenyong babari tiguling mun abdi goyong kitu bi nya mang ge satuju memang kudu kitu min jeung deui mang teh amanat ka maneh omat ulah rek poho kana kakocoran ulah poho kana lemah cai ulah kajongjonan dina hiji kaayaan mun ke geus laksana boga pagawean ulah poho ka desa ulah poho ka lemah cai pribadi sabab loba contoh para pemuda kiwari leuwih betah di kota watan di desa padahal para pemuda teh kacida diharepkeunana ku urang desa pikeun jadi palopor pembangunan di desana masing-masing loba pagawean anu ngabutuhkeun tanaga ngora ngabutuhkeun kaparigelan para pemuda tak kitu amanat mang teh min mohon mang katampi katada pisan coba pikir naon contona min Basri nguji ka Karmin duka mang na kada kumaha tu carana kieu min mang boga pangalaman tapi nu ngalaman ieu teh teu langsung mang sorangan babaturan mang nu dinas di kasehatan dina hiji mangsa ditugaskeun ka Cianjur di Cianjur bagian sisina nu jauh ka kota wawangkon nu dituju teh kampung-kampung nu aya di pagunungan ari kahirupan sapopoena masih keneh kuat nyekel adat jeung tatali paranti ti karuhuna jadi mun aya paham-paham anyar ti kota hese diasupanana lantaran hese asupna kitu lantaran dianggap pamali jeung ngadeui lemur nu didatangan teh kaliwatan ku walungan ngan mang poho deui walungan naon ngaranna nganu jelas mah pangabutuh rakyat di dinya tina urusan cai gumantung kana walungan contona mani di dinya nyeuseuh di dinya ngalacai keur nginum di dinya malah aya hiji kajadian nu matak sareukseuk jeung dari jeung ieu nya digirang aya nu miceun dihilir ngisikan ari teh geus ilahar geus teu dianggap kitu kieu ku urang dinya mah tah kulantaran kitu dina hiji mangsa aya musibah lemur nu deukeut ka eta walungan diserang kolera atuh dina waktu nu singket wabah teh sumebar ka unggal lemur akibatna loba nu jadi korban nya ieu pisan dasarna babaturan mang datang ka dinya maksudna rek mere penerangan ka rahayat sangkan ngaronyatkeun kawaspadaan dina ngajaga kasehatan jeung deui rek mere penyuluhan sangkan rahayat ngarti kana seluk-beluk kasehatan cek Basri regot nginum heula ari Asmaya panasaran pok nanyakeun kumaha terasna Pak muhun mana atuh sina tina eta pengalaman teh mang Karmin ge daria manehna hayang geura nyaho kana tujuan Basri kieu min babaturan mang nepungan kepala kampung terus ngumpulkeun urang dinya rek dibere penerangan harita diterangkeun yen urusan MCK kudu bener-bener diperhatikeun lantaran MCK teh kuat pisan hubunganana jeung kasehatan nya diterangkeun ngeunaan cai anu bersih cara miceun runtah nu hade cara mandi bersih cara mikeun kokotor jeung sajabana akhirna nepi kana masalah penyebaran kasakit nu akhirna nyabit-nyabit masalah kuman jeung baksil tadi dieu babaturan mang manggih ka ribut lantaran aji kolot nu jadi sesepuh di dinya ngacung terus nanya pokna teh pamantri ari baksil jeung kuman teh sagede naon cenah langsung dijawab ku babaturan mang kieu pokna teh baksil teh satu nu kacida leutikna malah teu bisa katempo ku panon biasa mun hayang nempo jirimna baksil kudu make alat pembesar tah kitu jawaban babaturan mang teh nah atuh ayeuna celengkeung teh si kolot nyarita deui wah ari lemut kitu mah moal matak bahaya jeung moal nyangsang dina cai walungan jadi teu naon nginum cai walungan geus bersih cenah kitu atuh babaturan mang harita teh olohok bingung narima jawaban kitu teh akhirna nanya ka eta kolot naon sababna make kitu sabab boro-boro baksil nu leutik cenah di walungan mah kabawa ge palid atuh komo nu leutik tungtungna tangtuna ge bersih kabawa palid ka hilir matak cai walungan teh bersih moal matak bae jadi kasakit jeung dieu teh turun tumurun ti baheula cenah tara aya naon-naon kitu jawaban kokolot di dinya atuh puguh we min babaturan mang teh ngahuleng
teu bisa ngajawab deui sabab bingung yang hareupan urang lembur anu tingkat pamikiranana can tepi kadinya. Hartina mah babaturan Mang teh gagal dina mere penerangan can bisa nembus adat didinya nu kawilang ngagokan kana pangwangunan khususna dina bidang kasehatan. Sakitu lalakon teh muga-muga sing jadi bahan pamikiran keur Karmin minangka pamuda generasi muda nu baris nuluykeun tapak lacak nu bangsa nu geus karolot kitu tah. Ceuk Basri nyeungeut rokok. Palenyun udud Karmin unggut-unggutan siga nu nya ngarti tapi hate teu panceg can bisa narima kana omongan Basri. Ngarti Min? Asmaya nanya bari ngareret. Kartos nanging kedah kumaha atuh abdi teh atuh? Kieu Min, urang salaku pemuda harapan bangsa kudu bisa mecahkeun masalah eta. Kumaha carana sangkan urang desa ngarti kana kasehatan. Kumaha carana sangkan maranehanana ngarti kana urusan kuman jeung baksil. Kumaha carana supaya manehna bisa ngarobah cara hirup anu kaliru. Supaya robah kana jalan anu luyu jeung kamajuan zaman. Sarta jadi jaminan kana kasehatan sakumna rahayat. Rek jelaskeun ku Karmin. Carana mah kumaha we sangkan manehna ngarti kana tata cara nu wajar. Nu nyumponan syarat-syarat kesehatan ngan emang amanat nyang hareupan rahayat di kampung ulah loba teh ngagunakeun basa deungeun tapi kudu bisa ngajentrekeun ku cara atawa basa nu bisa ditarima ku maranehanana. Tak kitu tugas para pemuda teh Min. Jeung di lain dina urusan kesehatan wae najan bidang-bidang sejen ge sarua contohna bidang pertanian, bidang tatanen jeung sajabana. Insyaallah Mang abdi bade usaha sateka pola nanging hese mayunan kitu mah. Sabab di bakal adu hareupan jeung kolot-kolot nu leuwih luhur elmuna. Pangna urang kudu nyaho carana ge sangkan katerangan ti urang bisa ditarima ku urang desa. Nu matak pikeun ngadeuketan tokoh-tokoh nu aya di desa kudu ku pemuda desa nu ngarti kana tata cara di desa. Da eta teh kawajiban Karmin nu asli ti desa. Ceuk Basri beuki tandes mere gemblengan ka Karmin. Tapi Karmin teu pati ngarti da memang dadasarna kurang kuat. Mun leres pisan abdi ge ti desa insyaallah bade wangsul ka desa tah syukur atuh ari kitu. Jam disada 8 kali Basri jeung Asmaya curing hak ari Dena geus nunutan dina kursi Deni geus ceuleuyeuk sarua tunduhkeun. Geuning geus peuting eta pindahkeun eta Dena tah karunya. Basri nunjuk ka Dena nu geus tunduheun pisan. Atuh harita keneh Asmaya merenahkeun anakna di kamar tidur. Ari Karmin napik napas jero tuluy nyarane kana kursi harita keneh. Bari panona melong kana TV tapi acara TV teu kaharti sabab pipikiranna kumalayang kalemur inget ka kolotna inget kamarni nu ngancik di kadipaten. Berat mun kudu ngajalankeun amanat timang mah lantaran aing teh moal kuat moal bisa moal mampu tapi mun aya milik mah bisa we ke tangan. Duh kumari diri aingnya ye bet inget we kamarni na dipelet kitu aing teh lain aing sorangan kagenam rasa patarik ati ka pentang pana asmara. Asmara hate Karmin galecok ngupat Marni. Malah beungeut Marni ngalangkang dina ciptaan asa ucang angge dina bulu panon. Seurina matak nyeredet kaciri guguri lapan. Sorana matak dedengieun panona nu cureuleuk teh matak deundeleueun. Tina awahing ku anteng-antengna ngalamun Karmin teu ngarasaeun nunutan tungtungna reup sare dina kursi. Alam pikiran disambung ku alam impian. Mani atra jeung asanya patepung jeung Marni nu kapicangcam beurang jeung peuting. Para mitra kaum dangu, gancangna carita poe Sabtu nu dianti-anti geus kasorang. Harita Karmin geus teu geunah cicing hayang geura beral miang ka kadipaten. Hayang geura jonghok jeung buah hate kembang soca nu kapicangcam beurang jeung peuting. Sanggeus amitan ka Asmaya jeung Basri, Karmin init ningalkeun imah. Lempang ngagedig bangun segut, raga badag aya keneh di Bandung, tapi sawangan geus jauh ngabelesat ka kadipaten, tepung jeung Marni nu geus ngait meulit dina ati, ngagantung dina jajantung sumarambah dina baya. Marni bagiakeun akang ye, gerentes hate Karmin bari reg eureun ngajanteng sisi jalan, megat mobil jurusan Cicaheum. Lar aya mobil Karmin ngacungkeun curuh. Mobil teh hideng eureun diuk deui dius mawa Karmin ka terminal Cicaheum. Gancangna carita Karmin tepi malah makaparengan aya beus jurusan Cirebon nu rek mangkat. Geuwat Karmin naek gek diuk dina jok panghareupna da kaparengan kosong. Teu kacatur di jalana Karmin geus tepi ka kota nu dijugjugna, ju turun tina beus palahak polohok ciga hayam panyambungan. Ari hate geus kumejot hayang geura tepung jeung Marni tapi sukuna asa berat rek ngalengkah. Ya kitu Marni jiga-jiga ti iseun keneh di imahna. Ceuk Karmin ngomong sorangan tuluy nyisiran bari leumpang, tuluy meuli heula rokok da inget ka Pa Aryono nu beuki udud. Akhirna Karmin ngawani-wani maneh ngadeuketan ka imah Marni.
Tuluy uluk salam bari ngajanteng di buruan, kolotrak panto muka si horeng Pak Aryono pisan muka panto. Hai geuning encep. Bagi ate encep mah ngalingi-lingi. Pak Aryono bungaheun pisan kadatangan Karmin. Karmin atoh lantaran datangna kadinya dibagiakeun kalayan hade. Hatur nuhun Bapak kumaha damang Pak? Karmin ungah cong munjungan ka Pak Aryono. Aya hibar berkah teu kirang sawios-wios. Gek dariuk dina kursi sajongjongan mah Karmin jempe. Manehna ngarasa bingung naon heula nu kudu dikecapkeun. Nah mending langsung atawa nanyakeun ka Marni atawa ulah. Tapi samana manehna ngomong Pak Aryono miheulaan nyarita. Kamari aya beja ti babaturan Marni, yen Marni teh mulihna teh engke pasosonten cenah kira-kira jam 5. Oh masih kana di Bandung Pak? Mun di Bandung giliran dina siang saurna teh. Nuhun atuh Pak. Karmin ngareret kana jam tangan karet jam 3. Aya keneh waktu 2 jam pidatangeun Marni. Puguh rasa singgah jeung hanyelu mun megat mah dicicaheum meureun sugema bakal laluasa ngobrol jeung Marni. Sabot kitu kurunyung indungna Marni nyampeurkeun someahna keur ngabagiakeun ka Karmin. Sanggeus sasalaman cacarita sakedeung tuluy ka dapur. Rek nyayagikeun keur nyuguhan Karmin. Malah Pak Aryono ge amitan sakedeung Karmin ditinggalkeun sorangan. Nyakal. Geurentes hate Karmin tuluy ngabijilkeun rokok palenyun udud tambah ngalamun. Kacaturkeun Pak Aryono jeung pamajikanana harita badami leutik di pawon. Pating harewos dasieun kadengieun ku Karmin. Hari sababna mati saprak kadatangan ku Karmin, kungsi badami yen rek buru-buru maheutkeun hubungan Marni jeung Karmin. Dabongan bareto bebejana geus wawuh lila di Bandung. Kumaha ieu teh ibuna narek diinyakeun wae kitu? Kabeneran jang Karmin ka dieu ye, iraha deui atuh teu ayeuna mah. Make nanya deui, jadikeun we lebar, rek milih nu kumaha deui atuh kuring mah doa pisan mun si Nyai meunangkeun jang Karmin. Ka hiji budak mah sopan, kaduana geus boga pagawean nu matuh. Mojeuhna anak urang kawin kasersan mah panuju lah. Cek bisal tiah. Bangun reueus manehna percaya pisan ka omongan Karmin nu kungsi ngakukeun tentara. Oh nya syukur ari kitu mah bapa moal kagok cumarita. Jeung rek dipaheutkeun sakalian moal diengke-engke bisi gaga. Jeung bisi ngaruksakeun hate Marni ongkoh sabab ceuk pangakuan manehna mah geus lila cenah wawuhna. Kurang hade mun lila-lila papacangan teh sok loba panyarewedan babakuna mah. Tah bener kitu peke uruskeun ku si bapa, sing lulus pokona mah kuring mang ngiringan. Tah beres ari kitu mah keun urang jadikeun we lah. Pak Aryono sugemangeun leos rek nyampeurkeun ka Karmin ari pamajikanana ninyuh cikopi 2 gelas keur Karmin jeung Pak Aryono. Tekung silila Karmin geus disanghareupan ku pribumi bari nyandingkeun cikopi katut kue sakeler. Karmin bungah kadatangan manehna teh memang meunang perhatian nu cukup ti pribumi. Mangga dileueut encep atur lumayan. Mangga Pak atur nuhun Pak katampi. Karmin narimakeun kana susuguh regot nginum cikopi saeutik karasa panas kana leta. Sedot nyeusseup rokona serebung haseupna mulek ka luhur. Ae kumaha tuang Ramadaramang, Bapak teh hoyong tepang sareng sepuh-sepuh di Sumedang. Pangesto Pak teu kirang sawios-wios. Sarehat danget ieu mah. Nuhun atuh margi eta pisan nu ditedak ku sadayana oge. Dupi di Bandung kumaha Daramang deui. Alhamdulillah pangesto Bapak. Jawab Karmin hatena deg-degan kawas nu meunang pirasat bakal meunang pikabingungan. Sami nuhuna ari kitu mancep ta ayeuna Bapak teh bade wakca nanging punten sanes ngarobokan. Sanes teu percanten kana pamadegan encep. Tapi Bapak teh kalintang bingahna ninga encep sakitu layeutna sareng pun anak. Sanos Bapak neme tepang kadua kali ayeuna ge. Bapak teh tos tiasa neguh yen encep teh jalmi luhung sarta tiasa dianggo panyaluuhan ku jalma pantar Bapak. Tah ku kituna ieu mah sakantenan bae urang badanten. Na teu kaabotan kinten-kintenna cek Pak Aryono. Langsung rek badami ngeunaan Karmin jeung Marni atuh puguh para mitra sadaya. Karmin teh ngajenghok reuwas pacampur jeung ato. Harita Karmin nyarita deui. Ah teh sawios-wios Bapak mangga we bade badanten mah. Nanging badanten naon atuh asara reuwas ting ieu teh. Kieu ujang aya encep. Pak Aryono bangun kagok ari Karmin seuri pok nempas. Ah kabli mah nyebat naon ge mangga we Pak. Mun kieu we encepnya Bapak teh saleresna mah tos lami gadua emutan hoyong geura mangku incu. Tapi nu jadi anak estu beda pisan pamadegan. Daung ditaros teh cekap ku caniat. Dilamar ku itu ieu mugen matak isin kanggo sepuh teh. Da ayeuna pun anak teh siga-sigana mah rek lea hatena, siga-siga bakal ayeut sareng encep. Tah ku kituna ayeuna urang badanten wae nu kantenan supados Bapak teh tentrem hate ulah kagok mikiranana. Nanging sakali dihapun teu kasuhun sanes Bapak teu sabaran ieu teh. Mangga lajengkeun Pak, mangga. Karmin deg-degan hatena.
dupi encep teh naha bade leres-leres miharep ka pun anak atanapi mung sakadar saulineun punten sakali deui omat ulah kagungan emutan awon ieu mah sanes naon mung sakadar hoyong cinek supados aya cekeleun di bapa. Karmin ngahuleng ditanya kitu mah para mitra. Bingung kupi jawabeun tapi ari sikep nama jiga nu tenang. Lantaran maneh inget kana lengkah mungaran anu geus dibalakakeun aku ngabohong, tangtu kadieuna ge kudu disambung ku ngabohong deui lila-lila pok ngajawab. Abdi ngartos kana naon-naon nu disaurkeun ku bapa teh neme. Nanging abdi teh saresna mah mun honcewang, Pak. Bilih manah bapa ku ciwa. Margi abdi teh jalmi atah teu acan gaduh pangalaman, nah kinten-kintenna moal matak nguciwakeun jagana. Pami putra bapa dipihukum ku abdi, cep bapa teh moarek pipilih bisi menang nu leuwih. Bapa mah teu menang harta, teu menang pangkat, nu penting nyaah jenisna. Jadi nyaah pada nyaah jeung papada jenisnya nyatana ka anak bapa. Kadua nyaah ka dulur jeung ka kolot atuh syarat nama sanes nama tanggung jawab sareng satia. Tah kitu harapan bapa teh cep. Nuhun atuh ari kitu mah ku abdi ge kahartos. Pami bade percanten mah abdi teh leres pisan aya maksad ka tuang putra. Moal pati-pati nyusul ka dieu upami abdi teu aya maksad anu pasti. Janten cinekna abdi teh tos gaduh pamilih. Yen marni bakal cocok kanggo pamajikan abdi. Nanging teh neme kahoyong da janten sareng henteu nama gumantung kana jenisna. Oge gumantung kana kaputusan ibu ramana. Tak kitu Bapak? Ceuk Karmin. Nyarita lancar taya kakagok. Siga nu nya bener-bener miharep padahal hatena mah pinuh ku kahariwang sok sieun jadi goreng buntutna. Syukur alhamdulillah upami kitu mah bapa teh ngucap nuhun ka Yang Agung muji syukur ka Nu Maha Kawasa. Rehna pun anak parantos ditepangkeun sareng encep nu sae mana. Insyaallah pun anak bakal sapagodos sareng emutanana sareng bapa. Taina bapa sejanaro sakali deui kumaha upami hubungan encep sareng pun anak urang resmikeun. Maksud bapa teh kumaha Pak? Karmin ngajenghok jajantung ratu sumun supados teu kagok kasadayana. Kumaha upami resmikeun urang sakantenan badanten supados enggal cinek. Tegasna mah ulah lami teuing hahadean kumaha upami urang kalebe we. Iraha Pak? Karmin beuki reuwas hatena lalenyapan. Iya di kalebe nama iraha bae nganu penting maka sanggeman encep. Bapa mah mung sakadar bade ngajalankeun wungkul. Karmin ngahuleng para wargi. Teu nyana bakal narima omongan kitu ti Pak Aryono, tapi kasusah jeung kareuwas ukur dina hate. Dari paroman mah tetep taya parobahan. Karmin bisa naker nyumputkeun semu ngan rek ngajawab di ati-ati naker. Da memang manehna can mampu pikeun narima putusan kitu. Kieu Pak abdi teh ari ditaros kitu mah bingah nu aya, margi asa mobok manghigorowong aya jalan komo meuntas. Da memang eta nu diseja nanging dina lersanang toskeun waktos nikah mah abdi teh asa teu acan tiasa masihan katangtosan. Margi abdi teh gaduh sepuh. Dina hal ieu tangtos kedah badanten sareng pun bapa kitu. Ceuk Karmin seolah-olah nakis kana omongan Pak Aryono. Ih, kantenan atuh encep kantenan. Memang kedah kitu sakedahna margi perkawis nikah mah sanes sadinteun. Nanging kanggo saumur-umur tah kumargi kitu dina ngarancanakeunana kedah asak sareng waspada. Nuhun ari encep kagungan emutan kitu mah. Nang iraha ancer-ancerna Pak Aryono tetep ngadesek sabab sieun misleuk ari teu diengke-engke mah. Nyunkeun waktos 2 minggu we upami badanten putus, bade enggal ngawartosan deui nanging upami henteu moal wakamasihan wartos ka bapa. Ih lepat atuh encep. Saena mah ku kitu ku kieu kedah enggal ngawartosan ka dieu. Margi supados bapa aya patokan utamina mah bilih aya pameget sanes. Nu miharep ka Marni panai tos puguh sareng encep mah. Bapa teh gampil ngawalor sareng mutuskeunana. Waktasna sae para mitra sadaya.